Aya daya lembur singkur wastana daya ci amin jangan kurang jamis daya lempar datar tobat rea lempar curcor cai lumplong jalan nalaga di happy tangkal kangari ayah pakuyubu medmei sajarah nu di momore urang tong hare-hare ting jadi korejak hate nagara geramule petilasan kang jeng Prabu hulu patilasan cut nadin kula bahwa nungas siti kongas jemar kauningan adil palamarta yogi dipendam di lemure zaman wangi dugi kaki wari soloyo ajen jati diri bangsa pancen urang sarere sanajan tuker jeung lara demi bangsa jeung nagara rundai
pikeun pamatri pikiran Bapak Dokter Anas Gendro Nur Hadi MPD gerah hirup Bapak barengan hayu gotong royong bersatu sing tembong ulah wawarehan digawe ngariung ulah re ketongong-tongong nu sampurna gotong royong ngemulek seni sing tepi ka hiji kudu jiwa murni anu ngandung harti ulah rek pahiri-hiri Bapak Pondan Winarno sauyunan jadi hiji anu rek hargaan hari iwati bales sesorangan cinta karena kebudayaan sami cinta Pani Sukabumi kebangsaan Ari jungjungkeun darajat seni eta kubudiman anu utami persatuan ulah lali Kangjeng Pangeran Dr. Anas Sulistyo Tirto Kusumo kadek kajelih junti hari mun lepatna silih wertosan sangkan janten keseuyunan terbihkeun kemohonan Pak Haji Kadar Slamet kalih Ibu Mira sing